ala yasin habibillah ayat dulur orang sing seergen syukur ulah kufur sing diazab di jero kubur salatullah ala Taha Rasulillah salamullah habibillah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Nusalajengna sim kuring ngatur nuhunkeun ka pangarsa sohibul hajat anu parantos ngangkir sim kuring kaya patempatan saja sim kuring ziat doana kangge murang kali. Anu salajengna sim kuring wiat salam silaturahmi ka ibu sadayana wilujeng tepang. Sim kuring dedeg mah tacan siap kangge tausiah tapi da kumaha dipiwarang ku Pak Ustad Dadi Ubay padahal masih kuring mah tetiasa naon-naon tetiasa nyeramahan naon-naon mung ukur tiasa sakedik ngajaran diri sim kuring aya pribahasa aya saos di Cikatapang di Candakna ka Sukabumi sanaos sim kuring nembe tepang sim kuring nyanggakeun salam silaturahmi katampi ibu sadaya silaturahmina katampi alhamdulillah ya tekaraos ieu khitan teh aya pakuat pakaitna sareng sejarah betul apa tidak sok kadang-kadang orang teu apal saha anu mimiti ngawalan khitan teh aya nu apal tante saha Nabi Ibrahim betul ayat dua kaul kahiji kaul do'if nu kadua kaul hasan pendapat anu kaul do'if yen hitan awal mulana Allah parentahkeun ka Nabiullah Adam alaihissalam ayeuna tos ngemirang henteu janten nalika na Kanjeng Nabi Adam sarang Siti Hawa diturunkan di alam surga diturunkan di surgana Allah ke alam dunia nalika anjeuna ngalarang perintah Allah hiji naon ngadahar buah khuldi Allah ngalungsurkan Adam sarang Siti Hawa ke alam dunia berpisah kadua-duana ari Adam teh tos cinta mati sarang Hawa Nabi Adam diturunkan di Mesir Siti Hawa diturunkan di Sri Lanka tepapendak Nabi Adam tu neangan milari di mana ieu kakasih kaula di mana ieu misalkan Ustaz Zaki jeung Umi Amel papisah sehari dua hari asa tidak tega jiga namanya Adam dan Hawa berpisah diturunkan Allah dari surga nalika papisah Nabi Adam ngadoakan Allah ya Allah di mana istri kaulat nalika anak kitu anjeunna nadar mun anjeunna Gusti Allah mendakeun abdi sareng istri abdi nami Hawa abdi mangga siap sayogi dipotong sebagian tubuh aya anu dari abdi pas kitu Allah nakdirkeun pendak deui sareng Siti Hawa di Jabal Rahmah nalikana pendak eta Siti Hawa sareng Adam alaihissalam geus kangenna luar biasa hayang paamrok hayang pepelukan saur Allah ka malaikat Jibril emutkeun eta Adam wayahna ingetkeun heula kana janjina naon janjina saurna lamun anjeunna rek tos pendak sareng Siti Hawa anjeunna rela untuk dipotong tina sebagian tubuhna oh ari kitu mangga Gusti abdi sayogi manyateng kaula
sulaya kana janji sok mangga Gusti bare nu mana tangan saur Kanjeng Nabi saur Nabi Adam ka malaikat Jibril ulah lamun tangan mah lamun kitu urang moal boga leungeun kaki ulah kaki mah kena anjeun pincang jalanna teu sampurna cepil ulah atuh cepil kena congean saeutik mata ulah atuh panon mah bilih kena teu ningali hiji saur malaikat Jibril nyantos atuh eta betah trompet cenah sok eta tah saeutik sok atas izin Allah Jibril melaksanakan khitan Nabi Adam alaihissalam eta sakaul anu mengatakan Nabi Adam pertama melaksanakan khitan. Jadi trompet na dipot naon trompetna dua aya nu nyebatkeun khitan teh sejarahna ti Nabiullah Ibrahim alaihissalam nalika anjeunna tos umur 80 tahun ini Kanjeng Nabi mah yuswa di cepitana 80 ari neng ari Acep Nijar sareng Cep Rian sabaraha tahun ayeuna 4 tahun atau napi 5 tahun genep tahun Nabi Ibrahim 80 tahun hadisna sahih laqad ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu tsamanina sanatan bil qadum Kanjeng Nabi Ibrahim dihitan nalika umur 80 tahun bil qadum kalayan ngangge kampak kukam kampak bil qadum kukam Kanjeng Nabi Ibrahim nalika anjeunna salat Kanjeng Nabi Ibrahim kenging peringatan ti Gusti Allah ya Ibrahim tahhir nafsaka Ibrahim sucikeun diri anjeun sucikeun diri anjeun Nabi Ibrahim bingung Gusti kaula rek nyucikeun kumaha wudu enggeus kuring teh eueuh najisan eueuh tembelekan teu aya cai papangan ke heula Ibrahim anjeunna gaduh najis naon tah sarua dina trompet nempel Ibrahim tahhir nafsaka maka parentah sunatan wajib padahal saur Kanjeng Nabi ari wajib teh berarti kudu dilaksanakeun ari hukum asli nama sunnah tapi berbenturan jeung hukum fikih sabab dina fikih dikatakan malayatimul wajib illa bi fa huwa wajibun lamun perkara eta teu aya teu dicumponan maka lamun ngalaksanakeun perkara wajib maka perkara eta bakal dijadikeun wajib contoh ayeuna ari salat wajib suci tina hadas kecil hadas besar betul ari cai papang nempelna dina mana trompet contoh lagi ari orang rek naik kaloteng katangga anu kadua syaratna kudu aya naon kudu aya tangga bari tangga hukumna wajib namun teu aya tangga berarti moal wajib saur Allah Ibrahim anjeun kudu sucikeun diri anjeun tina saha najis sok anjeun potong eta kunaon ku kampak sebagian ulama eta qadum artina kampak tetapi sebagian lain Imam An-Nawawi dina kitab Minhaj upami telepat mah eta disarahan deui ku Imam An-Nawawi bil qadum teh lain ku kampak jadi nyingsieunan ke mah ke jamaah Islam cenah lamun aya disunat kudu ku kampak model si Dedi Kobuser teh an mualaf tah sunatan tah can nya apal geuning amel mah saur Imam Nawawi memang disarahan eta kampak teh lain qadum teh lain ku kampak tapi di Mesir aya daerah nu arana qadum ari qadum teh desana disebutna desa kampak ya model orang Taraju desa Bedog kan gitu nah di Mesir aya nu namanya desa qadum jadi lain berarti nyingsieunan ka umat Islam Nabiullah Ibrahim dihitan ngangge kampak yuswa 80 tahun bayangkeun 80 tahun geus sabaraha geus kuat teu masih kene kuat teu 80 tahun terus ibu hadirin kita lihat contoh
keluarga yang sangat dikenal di dalam Al-Quran. Sabab orang ayeuna macam-macam ya keluarga teh. Aya anu bapakna soleh, istrina henteu soleh, anakna henteu soleh. Model Nabi Nuh alaihissalam, bapakna soleh, anakna teu soleh tah. Leres teu? Aya deui model dina Al-Qur'an teh istrina ibadah, daek ka tajuk, daek ka masjid, daek salat tapi salakina tara ngadengkeun pangajian, tara salat. Aya eta teh dina Al-Qur'an. Jiga saha? Fir'aun. Aya deui kisahna jiga istrina laknat, teu daek ibadah, teu daek ka tajuk, teu daek ka pangajian tapi salakina getol ibadah. Eta model kisahna Nabi Lut alaihissalam. Aya deui kisahna anu rukun adem tentrem, bapakna soleh, ibuna soleh, anakna soleh. Kita ingat kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul tidak? Hoyong orang putra putri soleha, hoyong dipaparin putra putri soleha, hoyong kudu carana heula. Bu iya ini mau ini, makanya mau enggak carana heula timulai ngawitan orang nikah heula pas milari nikah, pas nikah na adonana kudu nupas. Ari orang kadang-kadang nu kitu tara ngadoa-doa acannya, sok ngadoa tante nya eta rek kumaha budak soleh aya tara ngadoa mah. Sabab ari ngadoa teh minimal mah bismillah bae eta ngadoa. Ye bukan begitu. Kalau kita ingin melaksanakan sesuatu minimal bismillah, teu apal doana nya tanyakeun Pak Ustad. Kumaha doana Pak Ustad Zaki, Pak Ustad Dadi Ubay? Allahumma jannibna. Teruskeun. Tuh kan teu apal. Kumaha rek budak soleh solehah nyieunna ge teu puguh, rek kumaha nyieun adonan bolu. Pas nyieun adonan boluna endogna endog buruk. Moal alus atuh are kitu mah leres teu. Nontos mantos kantun ayeuna orang tingali pasca urang ayeuna gaduh putra kudu kumaha. Sim kuring ningali dina kitab keterangan fiqhul dakwah eta lamun urang gaduh hoyong gaduh putra putri solehah opat syaratna. Kumaha cenah? Aya opat. Hiji, orang anu janten sepuhna kudu tiasa memiliki syarat hujjatul balighah. Naon ari hujjatul balighah teh? Orang tiasa mamatahan kabudak, bisa nyampaikeun, bisa mempresentasikan kabudak, ngajarkeun nu bener kabu, ngajelaskeun kabu. Kadang-kadang orang mah tara mengajarkeun kabudak, tara nyampaikeun anu tara nyampaikeun anu leres. Ingat pesan kemarin kita 17 Agustus tahun 1145, apa yang dikumandangkan lagunya ketika mengibarkan bendera sang saka merah putih? Pada sang saka merah putih, hormat. Widih, Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah terus dari handu ibuku Indonesia, bangsa dan tanah air. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah ragatnya untuk Indonesia. Tah papatah kolot baheula ge kitu, nu kudu dibangun teh jiwana heula. Kadang-kadang budak ayeuna mah geus jiwana marentana rusak bobrok ku akhlakna, leres teu? Betul. Kadang-kadang sepuh ayeuna mah lebih mentingkeun anu fisik tapi teu mentingkeun ruhanina. Ari ka sakola rajin, ari kana ngaji teu rajin-rajin, leres teu?
Ari ilmu na umum sekolah dibela-bela, kursusan dibela-bela, bayar 100.000 200.000 dibela-bela, tapi ngajar KTK asup diaji ku ustad, asup diaji ku pasantren 10.000 20.000 atau 5.000 per bulan per minggu ge seset nak minta ampun leres teu. Taroskeun ka Umi Amel atuh nya ari sakola dibayaran puguh nya lamun ayeuna nu janten sepuhna teu tiasa nyampaikeun kumaha syarat sah salat, lamun ayeuna sepuhna teu tiasa ngajelaskeun kumaha hukumna, lamun ayeuna sepuhna teu tiasa ngajelaskeun kumaha syarat rukun salat, tata cara salat, tata cara wudu teu apal, berarti wajib hukumna lamun teu hoyong dihisab di yaumil kiamah titipkeun ka pasantren, titipkeun ka madrasah, titipkeun ka guru-guru agama, titipkeun ka ustad-ustad, sina diajarkeun, sina menta diajar leres teu. Jadi nu permasalahanna jiwa urang teh manusana geus rada rusak, mentalna mental bobrok leres teu. Jiga sato jika saat anak kamari orang kurban leres teu ayeuna orang ayeuna di penghujung bulan Zulhijjah sakedap di bulan Muharram cing hayang nyaho leuwih rame tahun baru Hijriyah di dieu ta leuwih rame tahun baru Masehi. Bak ayeuna buktikeun jiwana bener-bener robah teu ta urang anu keneh masih keneh ngayakeun tuan tahun baru Masehi geus eureun nanti ayeuna leuwih mentingkeun ayeuna mah ngarayakeun tahun baru Hijriyah. Ilaha sukan tanggal 1 September malam minggu kartos sabab jiwana ayeuna mah geus karurang teu dibangun ti ayeuna marurang kali ayeuna mah leuwih mentingkeun HP tibatan Quran, leuwih mentingkeun TV tibatan ngaji leres teu, leuwih mentingkeun ulin tibatan asup ka masjid, leuwih tibatan asup ka mushola. Betul? Lebih mandi mana budak ayeuna jeung budak kapungkur? Budak kapungkur sagoreng-goreng na budak kapungkur maka kolot kasepuh teh sieun ayeuna makan ngalalawan leres teu sabab indung bapana teu micontoh teu ngajaran nu leres, teu bisa nyampaikeun anu hak, teu bisa nyampaikeun anu batil. Halo, jadi jiwanya dulu, jiwa baru raga. Jiwa teh di mana? Di jero. Di mana? Keimanan. Di mana? Tauhid. Di mana? Akhlak. Betul? Di hati. Di mana? Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Aduh, tuh kan budak ayeuna mah apal kitu laguna teh. Leres teu? Disuruh hafalan juz amma mah teu nyaho ting hafal ting teu eta teh. Sok tes surat naon cing qul ya ayyuhal kafirun teruskeun mantap deui sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa saeutik mulai kurang Bismillahirrahmanirrahim was-samsi wa duhaha hebat geuning alus Umi Amel euy luar biasa. Yasin mantap luar biasa geus sakitu ge geus alus budak leutik mah nu penting mah saimbang laguna aya qasidahna aya sholawatana aya Qur'ana aya ulah sampai teu saimbang budak ayeuna apal laguna lagu nu dewasa ku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara pacaran dekat-dekatan eta zaman nu kieu eta teh hamil 3 bulan bunga Pak Ustad teu kawirang ka malu eta jalma jabeding joget-joget juga jogetnya betul tidak? Ingat jiwa anak kita harus dipakai, digunakan, ditanami akhlak, ditanami iman oleh orang tua. Teu mampu titipkeun ka guru, titipkeun ka kiai, titipkeun ka ustad. Bo kan orang jiwana tos rusaknya
leres teu? Makana kamari hikmah tina kurban urang teh mencit sifat-sifat sato ayo ada diri urang. Ari urang teh sato ta manusia, hakikatna sato ta manusia, sato sarua bae. Sabab sato jeung manusia beda nafsuna wungkul. Ari manusia nafsuna kudu dikendalikeun, lamun sato mah teu bisa dikendalikeun. Leres teu? Jadi Allah teh masihan ka urang teh sifatna sarua jeung sato. Sato madang manusia dahar, sato nginum manusia saminya sami teu? Sato bisa sare manusia sami bae sami bae sami. Sato gagaya manusia sami bae jeung urang. Leres teu? Bedana urang mah kudu dikendalikeun nafsuna, make naon? Make iman, jiwana dileres-lereskeun. Sabab lamun manusia teu sesuai jeung hakatna martabat manusia, jiwa ragana teu digunakeun sesuai akal dan hati, ingat kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Lalu leus kieu di puri pelangi mah geuning nyebut Allah teh asa hese, nyebut Allah teh harares, berarti tanda kiamat rek datang ka urang sakedeung deui. Ye bener, sabab lamun ayeuna urang nyebut Allah na terus-terusan loba keneh nu nyebut Allah, bakal lila kiamatna, bakal lila adab ti Allah nu pasieun ka urang. Dalilna wa ma qala Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Teu pati-pati Allah rek ngadab suatu kaum lamun si eta kaum masih keneh seueur istighfar, seueur keneh nyebut Gusti Allah. Di urang mah sok harese nyebut Allah teh. Terus do, makana sing seueur-seurkeun nyebut Gusti. Tah gitu karek inget, karek karek konek. Naon hartosna tadi surat Al-A'raf, naon hartosna terang teu? Terang teu? Adanya alam ini buktinya ada Tuhan. Teng teng. Adanya kita ini bukti adanya Tuhan yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tidak melihat kebesaran Tuhan, sehingga tidak mendengar peringatan Tuhan. Gitu. Boleh tepuk tangan atuh? Tuh ikhlas tepuk tanganna ka ciri. Eta artosna ya urang teh bageto di mana urang geus maot, sabab lama yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Urang ayeuna bakal maot moal mawa naon-naon leres teu? Kagantengan, kacantikan bakal sementara, harta bakal ditinggalkeun, mobil ayeuna bakal ditinggalkeun, rompok bakal ditinggalkeun, malun wala banun manfaatan illa man atallaha biqalbin salim, angin hate urang anu salamet anu menuju ka Gusti. Bu yo sukan pageto urang rek asup ka neraka ta ka surga? Hoyong ka surga hayang ka neraka? Pasti jama mabok jama zinah ge disebut mah hayangna ka surga kabeh. Leres teu? Nang urang mah usaha hayang ka surga teh sok hes. Saur Gusti Allah, sungguh di neraka teh lobana tina golongan jing jeung manuk
jeung manuk siana kasaha kabener jin jeung golongan manuk lamun orang ngucapkeun Sunda manusa, lamun bahasa Indonesia manuk, lamun Sunda manuk, lamun Indonesia manuk, lamun Jawa uwong. Apal uwong? Naon uwong? Orangnya manuso, uwong ya. Ada orang Sunda atau Jawa? Naon beda Sunda jeung Jawa? Saeutik Sunda jeung Jawa teh beda aja kok wungkul. Ari Sunda misalkan contoh natata cek Jawana cek Sunda nadana cek Jawana leres teu cek Sunda na naon cenah katak cek Jawana atuh kataknya bangkong jauh-jauh kana kotoknya atuh kan katak bangkong masa kotok asa teu nyambung nya leres cek Jawana cek Sunda naon cenah cek Sunda na kuntul cek Jawana ya bener ya pengetahuan ya A jeung O kudu cerdas ya kata Ustadz dari Ubay harus cerdas ya guys. Jadi golongan jin jeung manusia teh calon penghuni neraka lolobana jin jeung manusia lolobana penghuni neraka sabab manusia kabagi-bagi aya nu asup surga jeung asup kana neraka jin sami jeung manusia bakal asup surga jeung kana neraka. Ari malaikat geus puguh tugasna ibadah bae sampai kiamat ge ibadah can pernah maksiat malaikat mah lawanna tina malaikat iblis tantarana setan mah can pernah ibadah tapi anjeunna ngakukeun bae maksiat ka Gusti. Tapi urang manusia kabagi dua aya nu taat aya nu maksiat aya nu asup surga aya nu asup neraka. Nu asup neraka teh kumaha? Hiji lahum qulubun la yafqahuna biha anjeunna dibere hate tapi hatena teu birasa teu dipake mirasa deket jeung Gusti eta teh jiga sato sarallah hatena jauh jeung Gusti teu bisa dipake mieling ka Gusti. Urang sok kadang-kadang ngarasa pinter tapi teu pinter ngarasa, betul tidak? Asa batur pangbolna wing ieu nu pang pinterna, asa batur pang miskina kuring ieu pang kayana, asa kitu bae kitu jeung kitu urang mah leres teu hatena gering nu kitu teh ngarasakeun batur tapi teu ngarasa dirina sorangan. Ingat tahun baru hijriah nanti kita bermuhasabah seberapa besar amalan kita yang sudah dipergunakan oleh Allah, banyak ibadah atau banyak maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei manusia tarakwa ka Gusti Allah wa taqum nafsum wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tingali diri anjeun naon bekal bakal isukan, naon bekal orang bakal dibawa isukan geus sabaraha ibadah urang apal mun teu aya rahmat sareng magfirah Allah mah ibadah urang nanaonan. Maka urang kudu ditafakuran kudu bisa mirasa hatena urang ka diri ka urang hatena mirasa deket jeung Gusti. Maka di dinya aya konsep ihsan. Allah teh ningalikeun ka urang sadaya leres teu? Betul. Kudu bisa mirasa deket jeung Gusti dina hamparan sajadah abdi sumujud pasrah teuing ka dituna kuring teu apal deui. Tah hiji calon neraka teh naon? Hatena teu miras. Dua panonna teu ningal. Ari urang panon sok ningalin teu? Ningali naon? Ningali bae, hakikatan ningali tah henteu.
lamun ningali dua orang kudu maca ayat-ayat Allah teh dua, ayat qauliyah jeung ayat kauniyah. Quran sok dibaca panon orang sok maca Quran, masjid sok katingali, sok asup ke masjid, sok asup ka tajuk, tiap isuk tiap berang tiap sore orang ngalewat masjid, orang ngalewat musola jeung tajuk, can pernah ngalangkah-langkah acan asup diri orang ke masjid jeung ka tajuk. Leres teu? Adan sapopoe orang mireng 5 waktu, kadang-kadang tarang ngondang tara datang diundang ku Gusti, lahum adzanun la yasmauna biha, maranehana boga ceuli tapi teu mirengkeun. Nalikana adzan di dieu ustad da diubay adzan adana alus teu di dieu. Nu kumaha nu adzan nu alus? Contohkeun ulah. Contohkeun ulah. Wios abdi ngaleut heula. Wios ikhlas, ridho. Mangga ningali. Ari ieu cai naon? Cai naon ieu? Cai naon? Cai bodas. Cai herang nya. Ari cai herang teh cai anu bersih. Aya iklanna bahwa air bodas teh air anu murah. Bismillah. Itu heureui Pak Ustad ieu mah. Ya betul tidak. Allahu akbar. Tah, teraskeun ulah. Geuning tos jam 10 nya. Resep henteu. Atuh resep mah cicing di dieu sampai subuh, dah kuring rek balik engke mah. Ngai resep makeun bae di dieu, kuring mah rek balik jam 10 ge. Oh, sok mirengkeun. Nyantos satu buka tuh. Jantan tadi naon orang sok kadang-kadang kamu sholat ningali adzan osok mirengkeun tapi tara kata rajuk, tara ka masjid, tara sholat berjamaah. Saur Allah ulaika kal an'am, maranehana jiga sato balhum adol bahkan leuwih hina. Jadi orang teh lamun ayeuna model kitu syaratna jiga kitu urang jiga sato, bahkan pribahasana dibawa kurang leres teu. Sok ayeuna aya jalma nu sok ngomongkeun batur kaitu kade mitnah bae disebutna adu domba, adu domba, adu domba, domba diadu domba, teng 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 teng, betul? Domba dibawa-bawa berarti orang teh saha? Aya jalma teu nikah saimah sakamer lain jenis disebutna kumpul teh kebo dibawa kurang geuning berarti urang teh saha? Kebo bener. Aya laki seneng ka istri leuwih ti hiji ganti deui geus kitu ganti deui geus kitu ganti deui disebutna lalaki buaya. Buaya dibawa kurang, betul tidak? Ayah di istilah kambing conge dibawa kurang teh berarti orang sendiri menyari orang teh jiga sato. Da Kanjeng Nabi ge nyarios keuna saewas keterangan al insanu hayawanun natik, yen manusia teh jiga sato mung bisa ngomong ngungkul. Tah anu jiga sato teh siga tadi diterangkeun na surah Al-A'raf ayat 179 berarti manehna boga mata teu bisa ningali, boga cepil teu bisa mireng, anjeuna boga hate teu mirasa eta. Makana urang ayeuna nu janten sepuhna didik ti ayeuna ka murang kali tiasa nyipatan anu hiji nyata hujjatul balighah, urang tiasa ngajelaskeun ka para putra putri urang supaya diajarkeun ilmu agama ulah sampai jiga sato dibangun jiwana heul karek raga nah karek hiji tilu keneh yeuh. Nu kadua mun orang hayang janten putra putrina soleh sareng sarolehah syaratna nyeta nu janten sepuhna kudu tiasa asyasatul hakimah, kudu maret siasat, kudu make strategi. Contoh cep tong sok ayeuna mah lamun encep salat rajin sok ke ku bapa ku mih dipeserkeun bebedilan osok kitu osok kan jarang ayeuna mah usumna ayeuna mah sakola yeuh cep tong pake baju nu alus ka sakola mah ulah nu goreng ngerahkeun ka si bapa
ayateun janten kolotna ayeuna mah nu janten sepuhna cep tong dahar sing wareg supaya anjeun ke tulat duhur ulah leuleus ayateun nu kitu cep tong neng ye anjeun dahar jajan ka wareg supaya ke salat asar anjeun teu leuleus supaya anjeun bisa ngalaksanakeun salat asar ayateun nu kitu jarang betul make strategi sok lamun ke bulan puasa dongkap neng tong cep lamun anjeun puasa lulus bae sabulan kayak ku bapak dipasihan naon dipasihan buku dipasihan pulpen dipasihan kehoyongna sok mangga asyasatul hakimah sebagai strategi ulah sampai orang eleh kumurang kali bo oi halo pakai strategi pakai politik budak ayeuna mah leuwih pinter tindung bapana leres sabab zaman now budak ayeuna mah geus nyoan bae HP sabab indung bapak nyoan bae ese budak sim kuring beger dak leutik geus nyaho YouTube nya jarang ayeuna budak anu main pinci main toklean main engklekan ayeuna mah geus jarang lolobana main HP kadang ibu bapana ge marahin HP makanya zaman now loba zaman dunia maya dibandingkan zaman dunia nyata ayeuna mah lewat medsos Umi Amel update Ustadz Agus update ya betul jadi kamu rangkal lagi orang kudu tiasa asyasatul hakimah kudu bisa strategina supaya budak diajarkan ilmu agama kumaha tah sabab pakel pageto bu pak budak orang teh murang kali orang teh nu bakal nyalapat dengan orang pageto di akhirat percanten teu kumaha orang ngadidik murang kalihna saur kanjeng Nabi dina salawiyos hadisna idza dakhalal mu'minuna al jannah di mana eta lalaki asup ka surga qala aina abi wa aina ummi wa aina zaujati wa aina waladi eta budak anu tos maot dilahirkeun ka Allah kalebet ka surga eta budak bakal neangan mana bapa aing mana indung enggak aing mana bapak ku mana ibuku mana istriku mana anakku eta saur malaikat diwaler cariosan putrana lubet ka surga teh heke heula sabab aya dua golongan aya indung bapana tara taat tara salat tara ibadah anakna soleh osok ibadah ditaros ku malaikat qala innahum lam ya'maluna amalaka heke heula maranehanana mah teu ngalakukeun pagewan jiga anjeun tapi budak ngabela ka eta malaikat ngajawab qala inni kuntu a'malu li walahum saestuna kaula teh ngalaksanakeun pikeun kaula jeung maranehanana berarti budak bakal ngabela ka urang lamun budak teh ahli ibadah lamun murang kalih eta osok ibadah keula kaula kieu teh kusabab indung bapa kuring ngajarkeun salat ngajarkeun ibadah ngajarkeun sedekah ngajarkeun ngaji gara-gara indung bapa kuring cek budak teh jadi kuring rek menta keadilan lamun kaula asup surga bapak indung bapak kuring anak kuring sarwana asup ka surga kabeh sabab bisa kuring ngaji teh kebaheula kuring dipasantrenkeun kajen bapak kuring tara bisa ngaji ibadah na sakitu ayana kuring ayeuna ngadoakeun manarehanana supaya lebet ka surga jadi bae lebet ka surga lamun sabalikanana aya ibu bapakna osok ibadah rajin ka tajuk rajin ka pangaosan tapi anakna jarang ngaji tapi anakna tarang ngaos tapi anakna tara salat idza dakhalan nar lamun eta banehanana budak asup kana neraka sarua pertanyaanana
aina abi wa aina ummi wa aina wa aina zaujati wa aina waladi, mana ibuku, mana bapakku, mana anakku dan mana istriku. Sarwa malaikat teh maranehana nama ahli surga, maneh nama surga maneh mah teu. Sarua eta budak bakal menta keadilan ka Gusti Allah. Gusti, kaulah naha lebat ka neraka tapi indung bapak kuring asup ka surga, kuring rek menta keadilan. Kumaha saur eta budak? Ye ka malaikat teh, ye kaulah teh asup ka neraka kulantaran manehanana, sabab lamun subuh sok tara dihudangkeun ku indung urang, saha dihudangkeun ku indung bapak diantep bae. Hudang jam 7 teu disuruh salat, hudang jam 8 teu disuruh salat, alasanna karunya karek geus camping. Aya nu kitu. Manehanana nongkrong di jalan diantep bae, tapi teu disuruh ka masjid ngiring pangaosan, teu bisa ngaji Al-Qur'an, teu bisa alif-alifan. Kuring teh baheula can pernah disuruh ku kolot salat, can pernah disuruh kuring ngaji, tapi disuruh nacep ye sarung sok bawa maneh sing katirisan, bising maneh ulin tah sok pakaian sarung, tapi sarungna lain disuruh jang salat. Nauzubillahi min. Anu tadina bapa indungna rek asup ka surga dipetot deui, dibubuskeun asup kana neraka kulantaran anakna teu bisa ibadah, anakna teu bisa halo teraskeun ulah jiga kieu kabudak mah nitah ngaji maneh nama nonton bapakna nyakitu deui kana pangajian tebeki. Mun diajak pengajian alasana nyeri sampean, tecara kana hiburan jauh ge kukurusukan jauh ge. Makanya kudu micontoh. Maka nu kadua strategi urang carana urang hayang gaduh putra putri solehah teh kudu bisa nu katilu nyata asalisul hikmah, kudu diku hikmah. Hikmah teh maksudna kumaha? Kudu ku ucapan anu leres, kudu ucapan anu bener. Kade ulah sampai aya cariosan nu teu leres dipayun para murang kali urang, nu kasar, anu teu cocok, anu dusun. Budak sok kadang-kadang nirukeun naon nu dibegawe ku kolot. Makanya soal kanjeng Nabi mah pil abna naon dilakukan ku bapana pasti dilakukan ku budakna, naon dilakukan ku ibuna pasti dilakukan ku anakna. Indungna osok ngarumpi, anakna kadang osok di ngarum. Bapana osok mabok, kadang-kadang bapana indung anakna ge osok leres teu. Bapana tara salat, kadang-kadang anak lagi ngiluan tara salat. Maka ning ayeuna mudah-mudahan urang ayeuna putra putri teh cing tiasa putra putri nu ibadah ka Allah. Amin ya robbal. Terkhusus AA Nijar sama Arian, Cep Nijar sama Cep Rian, mudah-mudahan Allah pasihan derajat adu soleh. Terkhusus umumna putra putri urang sadayanya. Terus karena kaopat nyata ku akhlakul karimah. Lamun orang hoyong putra putri soleh teh berarti ku akhlakna anu leres, akhlakna nu kumaha anu uswah, pikeun uswah ka putra urang sadaya. Sabab sok kadang kawis orang nu janten sepuhna sok ngalahkeun ka budak, sok nyalahkeun naon? Nyalahkeun buah gata teh budak teh turunan urang teh urang baheulana kitu. Kadang budak ngambekan baheula meureun urang keur budakna ngambekan, ulah sok nyalahkeun teuing Bu. Sok kadang aya pribasa sahaok kadua, tah eta kahade ulah ibu papeujeun sadayana. Kapungkur menurut sejarah Imam Haramain, guruna Imam Al-Ghazali, anjeunna
gaduh sifat pemarah. Jadi lamun ayeuna budak anu sok males, nu sok umbak-ambek, urang tafakuran, buah-buah atuh urang teh baheulana kitu. Buah-buah atuh urang teh keur hamilna aya makanan tuangan leuteun anu teu halal subhat anu sehingga membawa sifat kriteria budak, maka ditobatan diistighfaran, mudah-mudahan atuh urang teh tiasa kitu tah. Lamun ayeuna budak urang punten-punten nauzubillah sing dipasihan putra nu teu soleh nu bangor teh taubat ka Allah, mudah-mudahan eta teh bisa dikiparatan ku urang. Kapungkur Imam Haromain guruna Imam Al-Ghazali anjeunna gaduh sifat ngambek Pak, ngambek. Padahal ditilik-tiliki ibuna rajin ibadah can pernah ngambek ka saha-saha, bapakna sami can pernah ngambek ka saha-saha. Anjeunna carita ka santri kaula lamun rek ngajar anjeun sok kadang-kadang ngambek bae, lamun anu teu bisa teh ngambek, padahal sifat orang tuana nu ngambek. Ditilik-tiliki mainna istikharah, akhirna katimu jawaban eta Imam Haromain kapungkurna pernah disusuan kanu jalmi anu sok ngambek. Jadi air susu orang lain pernah disusuan ka jalmi nu sok tarang nu sok ngambek. Makana ayeuna urang nu nuju hamil kudu sing bebeje amit-amit jabang baik, kudu dihade-hade, nu pas palahirkeunana kudu sing tiasa ngajaga makanan tuangan leuteun bisi teh barang halal ta subhat, haram ta teu, kudu puguh. Leres teu? Halo ibu, bu, ta eta ibu sadaya hadirin, namun orang hoyong gaduh putra putri solehah timulai diri urangna niatkeun ti ayeuna lingkungan nu agamis, lingkungan anu sae, lingkungan anu berbau agama, ulah sampai orang micontoh nu teu bener ka murang kali. Tah eta sadaya makana doa Nabi Ibrahim kangge urang sadayana, Rabbi habli minas, Rabbi hablana minas wabij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina innaka antas sami'ud du'a. Bu, tos malemnya jam 10 teraskeun tos, sabab kuring mah rek dipanjangkeun tiasa, rek dipondokeun biasa, rek panjang rek pondok. Nu tengah aya nu tengah asok kaluhur tah sok kahandap, kaluhur tah kahandap, kaluhur jeung kahandap. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ibu sadaya sunatan ya, sundat gitu istilahna. Sunatan pikeun urang teh sunah, istri sunat teu sunat, tapi henteu wajib. Lirijalun sunnatun wa nisaun mukarramatun. Ari sunah teh kangge laki-laki mah sunah, kangge istri mukarramatun pikeun ngamulyakeun wungkul. Henteu disunatkeun henteu nanaon, da ngamulyakeun wungkul. Ari pamaget mah sunah tapi ngadeket berbenturan jeung hukum fikih jadi wajib. Jadi lamun ayeuna urang rek lebat ka masjid kudu sunah heula, makanya cukup fikih mah budak nu tacan sunah mah tacan alus asup ka masjid, sebab eta ngabawa najis. Lamun orang rek ngajak budak ke masjid alus nama disunatan heula, tapi orang niatna jang pendidikanna henteu nanaon, budak dikenalkeun jeung masjid asal budak suci be yakin be ulah sampai papang di masjid da aya mah pempes aya naonnya sok teu nanaon. Budak urang kali urang ti awit ayeuna boh balita na ajarkeun jeung tajuk, ajarkeun jeung masjid, buah lingkungan nu sae mah bakal urang teh punya murang kali anu sae deui. Bu, amin gitu ya robbal. Sakadap di tahun hijriah, bulan hijriah pergantian tahun, rayakeun ku ibu tahun hijriah, rayakeun ulah sampai eleh ku tahun masehi. Sepakat teu? Sok murang kali ayeuna apal teu bulan-bulan hijriah? Saya yakin teu anu apal. Hiji Muharram, 2 Safar, 3 teu nyaho, 4 da bapak-bapana ge teu nyarah atuh nya. Sok atuh Sura 2 3
Terus Syawal Maulud, Jumat awal, Jumat akhir, terus Rajab, terus Rawah, terus puasa, terus Bada, geus Bada, Hafid, geus Hafid, Muharram, terus Sofar, terus Tenyaho, terus tak eta rek kumaha muhajjatul baligh urang teu apal gitu kumahanya. Kumaha? Jadi kumaha? Januari terus eta mah geus apal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama semua bulan di sisi Allah yang maha mulia. Ya Rasulullah, ya Rafi'a Syah, Atfatai Yazid Ratal, ya Uhailal Judi wal Karami, Atfatai Ratal Alamin, khairun nas man tola umruhu hasuna amaluh. Alus-alusna jalma nyaeta lamun urang diberi umur panjang seueur oge kasayana. Kudu mamamole ngamuliakeun kana sasih Muharram. Sabab Allah nyiptakeun 12 bulan, 12 bulan eta aya 4 bulan nu haram. Di antawisna Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Urang teh ayeuna masih di bulan mulia, dina bulan Rayagung, jeung erek lebet di bulan nu mulia deui, bulan Muharram. Hiji dina bulan Rajab. Salatun mutalawiyatun, 3 bulan berturut-turut, hiji dina bulan Rajab. Jadi urang ayeuna alhamdulillah masih kene di pasihan yuswa panjang. Mugi-mugi sing tiasa ibadah. Sabab urang teh bakal dipintakeun pertanggungjawabanna ku Gusti Allah. Ingat perjalanan hijrah teu sembarangan hijrah. Kanjeng Nabi ge hijrah, urang oge kudu hijrah. Nu malas jadi rajin, nu tara salat jadi osok salat, nu tara ka masjid jadi osok ka kitu. Siap? Ya, siap. Ayeuna tahun hijriah sabaraha? 1440 Hijriah kene isukan 1440 kudu apal. Sabab eta teh bulan kanggungan umat Islam. Ari Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya mah eta mah lain produk Islam, eta produk umat kafir Romawi kuno. Hayong terang sejarahna. Aya waktu teraskeun ulah lamun tos nyantos ke deui. Hiji Januari eta teh produk Yunani kuno. Januari tina asal dewa Janus, dewa musim semi berwajah dua, hitam dan putih. Dewa eta teh. Maret Februari dewi Februar, dewi musim semi. Maret dewi Mars, dewa perang. Mei dewa perkawinan. Juni dewi Julius, maka Julius Caesar. Ya, Pangeran Julius. Ini Julius Caesar nama-nama dewa. Agustus Pangeran Augas. September, Oktober, November, Desember eta sami sadayana nama-nama dewa. Jadi ulah dibangga-banggakeun lamun ayeuna urang apal kana bulan eta terus ngamomole ngamuliakeun ya setiap tahun baru wani 100.000 200.000 terus naon niup trompet, niup kembang api. Urang aya niup ngemok naon niup nyeungeut kembang api ya ulah wawanian kitu nya eta mah lain kagungan umat Islam. Nung hudu di mamole teh bulan ayeuna alladzina amanu wa hajaruna fi sabilillahi a'dhamu darajatin indallah. Jalmi nu iman teh nya jalmi anu hijrah, anu beriman kula kalayan hartana, kalayan ragana. Jadi urang teh kudu hijrah. Makana selamat tahun baru sing tependak sareng ibu sareng bapak abdi ngucapkeun selamat tahun baru hijriah, Happy New Years. Padahal sakadap deui nya Happy New Year 1440 hijriah. Mudah-mudahan orang sing tiasa langkung sae, langkung panjang yuswana anu barokah. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa ibadah,
mudah-mudahan saya tiasa istiqomah anu abote istiqomahna ari ibadah mah insyaallah tiasa sadaya anu hese teh istiqomah leres teu amin ya rabbal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim an kulli salatin ashabi rasulil ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhum kama rabawna sighara waghfir dhunuba ikhwanina wa masyayikhina wa muallimina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat Allahumma salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdila biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab lana min as-salihin was salihat Rabbi hab lana min as-salihin was salihat Rabbi hab lana min as-salihin was salihat Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyati innaka antas sami'u du'a Allahumma ij'alna wa auladana wa jama'atina wa talamithana ولمن حضر في هذا المجلس من أهل العلم والخير والعمل ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير بالشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معانا ولا شقيا ولا محروما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Hapunten Ibu hadirin sadaya hatur nuhun tina sadaya perhatosanana hapunten bila aya kelepatan saya nati Allah awanati pribados khutbah sopa wadak makadar sandak anu saena piceun anu awana billahi hidayah wa taufiq wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.